Papua kulang Akang Woi, itu di sauran kulan ku bapa alah, geus ngadenge deui beja anu anyar euy. alah wartos naon ya Akang Juragan Padma Negara cenah beunang anu teh ku pihak musuh. oh gitu Akang Geus aya dina pangberokan deui. Allah nah kabila-bila teuing penjajah Mudah-mudahan para pejuang Akang bujeng hingga dina aya keneh dina parantos teu aya oge mudah-mudahan eta kasayan teh cing digentos ku rahmat pitulung pangeran. amin amin Kadieu kitu Kakang seling ulah ngocoblak wae ujang. oh saing mangga bulan mangga alam wiwitan hirup moka malinaan nyawangka Paji Bambang Sulaksana kalam wekasan pasti mau kalalan doang agama-agaman kuring estu mustikaning aman kumaha lamun nyata kapigawe anu Gusti rasa nyata Pak Haji Acep Hasan anu teu ngabeda-beda kumaha Pak Edi nyahna kakabeh makhluk sorangan padanya rangan di sorangan lila pasrah ka Gusti nu welas asih ka Gusti maharta nipah kalodran ka Gusti nu welas asih kumaha neng Gusti kuring ngan anjeunna Pak Haji Kohar Somantri nu asih ka diri kuring naonana neng kuring anjeun kumaha neng sami-sami nu bedangan wungkul kurung asina kapang sarua neng neni di sorangan ku sorangan estu lain beja deui Pak Haji Sidik tangkut teh kudu tatanya wajib baru sareng asep kali tangkut teh kudu tatanya sababnya